Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah Mang Acil gentra suara tiasa nepangan deui kanggo baraya satya dongeng Sunda di mana wae ayana ngalangkungan channel kamumet urang sadaya Megas Pasunda. Kumaha wartosna dina wangkit ayeuna? Da ramang-damang nuhun upami sehat mah eta anu dipiharep siang wengi teh nya iwati sehat. Sehat lahirna, sehat batina anu utami. Kitu. Mang Acil gentra suara baris ngalajengkeun jejer carios Sangsara Dihaja hasil karangan U Suhendar dina bagian anu ke-16. Kumaha lajengna ieu carios? Sumangga urang sami titenan ku sadayana. Sorah kaparayu. Cek aki ogenan dina perkara mesek siloka masok beda-beda pamanggi. Ngan urang teh kudu boga kayakinan. Yen lamun bisa merangan jeung ngendalikeun hawa nafsu anu salilana ditiupkeun ku setan, urang tangtu bakal bisa salamet. Moal tigebrus kana seuneun neraka. Ayeuna mah hidup ulah wa kamikiran anu jauh. Pikiran wae heula kahirupan anu nyata. Sanggeus eta kaharti jeung kanyahoan intisarina kakara pikiran anu leuwih jero. Ngan pikeun kayakinan anu aya patula patalina jeung alam akhirat apan geus aya kateranganana. Yen urang teh kudu percaya kana poe akhir. Apan ceuk dalil oge kieu, antumina billahi wal yaumil akhir. Anu pihartieunana teh maneh kudu percaya ka Allah jeung kana poe akhir. Tah lamun geus kitu, urang teh kudu yakin jeung percaya kana naon-naon anu bakal kapanggih dina poe akhir atawa di akhirat. Tah eta teh urang teh kudu percaya 100%. Sabab kaasup kana rukun iman. Ari pikeun pibekeleun di akhirat nya kudu sing apik dina lumampah di alam dunya. Sangkan bisa meuntasan sasak sirotol mustaqim. Kalayan teu tigebrus kana seuneun neraka. Tah kitu maksud aki teh. Lantaran pikeun meuntasan sasak anu aya di akhirat teh pibekeleunana teh kudu sasadiaan ti ayeuna keneh. Meungpeung urang hirup keneh. Kumaha kaharti ayeuna mah? Ceuk akina ta bari neuteup ka Usman. Kahartos aki, upami kitu mah hatur nuhun kana piwejangna, mudah-mudahan we abdi teh tiasa ngabantuna sarta tiasa ngalaksanakeunana ta kana piwejang ti aki. Ceuk Usman bari manggut. Heueuh syukur ari kaharti mah. Mudah-mudahan wae aya mangpaatna pikeun hidup. Jadi pangutamana anu kudu dijaga mah kahiji letah, kaduana tekad, katiluna lampah, kaopatna hawa nafsu. Eta anu opat perkara teh kudu sinamatuh dina jalana anu pantes. Omat hidup mah ulah nepikeun ka ditumpakan ku hawa nafsu, tapi hawa nafsu anu kudu ditumpakan ku urang. Hartina kudu aya dina kakawasaan urang. Da ari kangaranan hawa nafsu mah moal leungit tina diri. Sing nepikeun ka iraha ge moal leungit tina diri mah. Salilana teh bakal aya. Lamun bisa ngendalikeunana tangtu bakal mawa mangpaat. Tah sakitu bae amanat ti aki mah. Kade sing inget. Da eta parabot jeung jimat anu matih mah. Pikeun ngajaga kasalametan teh. Ceuk akinata bari ngagilirkeun silana jiga nate karasa sing sireumeun lantaran katempo rada muringis. Ari Usman pok ngajawab. Hatur nuhun aki, insyaallah sagala rupi piwejang ti aki teh bade diperhatoskeun pisan. Heueuh. Jung ayeuna mah geura istirahat da geus peuting. Isuk urang tuluykeun deui ngawangkongna. Mangga aki, jawab Usman bari cengkat. Terus ngaleos ke kamarna.
Geus kitu majeb. Di imah Akinata teh taya dinu nyarita. Anu kadengengan sorat cai pancuran. Dipapaes ku sorat jangkrik jeung sasatuan peuting anu biasa sok disarada. Cag ayeuna urang tunda lalampahana Usman anu keur aya di padepokanana Akinata nyuprih elmu bag-bagan agama keur ngeusian longkrang hirupna sajroning kumelendang di alam dunia. Ayeuna urang malikan di ka tukang nyaritakeun euis ti saprak ditinggalkeunana ku Haji Thoyib. Euis anu masih keneh di imah kolotna, masih keneh ngariung jeung indungna katut bapakna, Ma Inong jeung Bah Ato. Saregep ngabandungan naon anu geus kajadian sarengkak saparipolahna Haji Thoyib dina waktu nagih hutang. Pok Ma Inong teh ngamimitian nyarita. Nyai, ambu mah ieu mani asa kucunihin eta teh geuning anu ngaran si Haji Akang Gejul teh. Kelat-kelet jiga anu boga hate kadua leutik teh ka Nyai. Ih, teu uyahan teuing geuning. Kitu cenah ceuk Ambu Ino. Pok ditempas ku Bah Ato. Ah, nah teuing. Betkeun bae atuh ambu. Piraga gitu, ari lalaki mah meureunan wajar. Ari kitu rek ieu ge. Nah, mani ambil pusing. Anu geus puguh karuhan mah urang teh geus salamet tina tekanan panagihna Haji Thoyib. Sakitu-kituna urusan budi parani jeung sarengkak saparipolah mah eta mah ulah jadi pusing jadi pamikiran. Itu ceuk Bah Ato bari ngareret kanu jadi anakna. Sumuhun ambu oge abah. Ku abdi oge nantiasa kamaknaan. Wire saur abah teh sateu acan sumping abdi mah. Haji Thoyib teh galak, tur barangasan, dina nagih hutang teh, tapi buktosna mah geuningan. Artos oge nanti ditampi. Bener pisan nyai, kanyataanana teh. Abah ogenan ngarasa heran ku ayana jadi soleh teh tah Haji Thoyib. Da geus kakocap atuh. Jelemana barangasan bari jeung taya hampura. Tapi meureun urang teh geus kuduna we kieu. Nuhun. Dalamun nyai teu datang buru-buru mah buat teuing kumaha tah nasib abah jeung ambu teh. Nyai kitu nama. Nganya kitu we ari ambu mah. Ku mikirna teh teu uyahan. Sakitu geus cetuk dauk teh. Geus serang padung ceuk paribasana. Ceuk Ambu Inong bari jeung jebi. Manggeus ambu, ulah nyaritakeun we Haji Thoyib. Anggur mah ngomong nu lain-lain we lah. Kawas eueuh deui picaritaeun atuh. Ceuk Bah Ato megatan omongan Ambu Ino. Lain Nyai, pok deui kana perkara anu kungsi diobrolkeun ku amu. Baheula teh. Demi kahirupan maneh Nyai. Kumaha geus kapikir acan ngeunaan harta banda teh kumaha atuh lamun dipindahkeun bae ka dieu ami ka urus ku bapa maneh ongko. Ceuk Ambu Ino geus mimiti nyaritakeun perkara anu lain. Kanggo hal eta nuju diemutan ku abdi teh ambu. Mudah-mudahan Kang Hardi teh nyaluyuan. Naon anu dipimaksad ku urang? Tah asa kaingetan. Abah ogena. Lamun kitu mah geus bae atuh. Kapan Haji Ilin ogenan tadi kidul eta sawah teh cenah rek dijual. Kabita pisan eta mah. Keur macainana teh normal tarabet kasaatan. Beda deui jeung anu tungtung lemur nu dibelah kalerna. Ari nu Haji Ilin mah sawahna leno bari jeung sok hasil bae tiap pamelak teh. Tah abah ogena ngaharepkeun teh lamun bisa atuh pindahkeun we. Harta anu di ditu bejakeun ka salaki hidup supaya aya hasilna da ari di dieu mah pan beda taneuna ogenan beda jeung di ditu. Sugan we atuh jadi kahirupan keur sarerea.
Da cek ambu jeung cek abah ogenan kungsi nyarita ari abah jeung ambu mah ngan saukur nurut sajeroning hirup wungkul. Da ari kadituna mah moal kusaha deui iwal ti ku nyai. Da abah teh teu boga anak deui. Iwal ti nyai sorangan. Mantak kop huluna kop buntutna teh meureun moal kusaha deui. Iwal ti ku nyai. Cek Bah Ato manidariya pisan nyaritanana teh. Ari euis tuluy ngahuleng dikitukeun ku nu jadi bapakna teh. Malah mapok ditempas deui ku Amu Inong. Nyai sing bisa mermanakeun hirup mepelingan kahidap teh mengpengora kene sing bisa ieu ngeureut neundeunnakeun ku ambu di dieu dijajadikeun lain rek dipuraus lain arek ditipu bejakeun ka salaki hidep ngan sing bisa we ka salaki mah kumaha carana supaya bisa kahartieun kitu. Tempas Amu Inong bari jeung melong ka euis. Muhun ambu kahartos eta ogenan ku abdi. Keun mudah-mudahan dina waktos anu saenggalna abdi teh tiasa ngabedantenkeun tah sareng Kang Hardi. Kitu bae teh abah mah. Ngan saukur nitipkeun teh sagala rupana keur kahirupan hidup. Lain keur abah ieu keur hidup. Tembal Bah Ato. Atuh geus kitu mah pru ngobrol ngaler ngidul. Teu karasa waktu teh terus nyereleh. Kocapkeun dina mangsa isukna, euis pamitan kanu jadi kolotna. Anu dipimaksud arek mulang ka Lemur Hardi, anu aya di Cidulang. Bah Ato jeung Amu Inong amanat jeung mapagahan kanu jadi anakna. Dina masalah lengkah jeung kahirupanana nu jadi anakna. Sadatangna ka imahna, Hardi teu kasampak, atuh euis teu rada ngahulang, pok nyarita sorangan. Nakamana Kang Hardi teh? Hayam barang kayakan teu diawur. Mbek raeng. Nah kamana wanci kieu nya? Piraku ari teu ngendong di imah mah. Ceuk euis bari kolotrak muka panto. Tetela panto teu dikunci. Blus asup ka jero. Geus kitu gesat-gesut disalin. Maksudna mah arek beberes jeung bebersih di imahna. Sabot euis keur bebersih, kulutrak Hardi teh datang. Pok nyarita. Geuning geus datang Nyai. Wayah naon ti Bantar Dawa? Muhun Kang. Tadi kirang langkung saparapat jam tah sumping teh. Ari akang uih ti mana atuh? Oh, tas ngalongok balong akang teh. Pedah tadi teh cenah. Ceuk si hada balong teh bocor. Manta ku akang teh diilikan. Ari heg teh nya we. Jigana ku keuyeub, cocokan we ku akang teh dalebar. Bisi kasaatan. Oh, muhun atuh pami kitu mah. Manawi teh uih ti mana? Ceuk euis bari sup katepas. Dituturkeun ku Hardi. Geus kitu euis teh diuk dina kursi. Teu lila Hardi ogenan gek diuk dina kursi. Kumaha? Abah sarehat jeung ambu? Alhamdulillah Kang. Syukur atuh. Nya wayahna akang can bisa ngalongok kitu ka ditu. Oge kumaha perkara baras beres jeung saha si Haji teh. Taya masalahna naon? Abah henteu naon ditulungan duit sakitu heula. Ceuk Hardi bari jeung melong ka euis. Henteu Kang. Malihan Abah mangaturkeun nuhun pisan. Oge nya kitu panginten. Kanggo waragad Abah ka Haji Toyib.
Nya saheulaan mah tiasa kuartos sakitu namung sababaraha waktos deui panginten urang teh kedah nulungan deui tah enggo ningalunasan perkawis hutang piutangna. Cek Eis bari jeung melong ka Hardi. Ya, keun bae atuh. Sugan aya milik sarerea, urang diusahakeun wae keur nulungan kolot urang. Ya, mudah-mudahan bae atuh urang teh aya dina kalancaran. Kumaha engke teuing lah, aya keneh waktu maleung. Eta sugan nyai. Dibere waktu sabaraha poe deui tah ku si Haji teh. Nya kinten saminggunan deui saurnana teh. Da kedah nama 3 dinten ari abdi ngemut. Upami 3 dinten mah asana moal ka bedag. Nya abdi teh sarantos we tanyunkeun waktos kana saminggon. Kitu tah Kang. Akang rek upaya. Doakeun we ku nyai, mudah-mudahan sing lancar. Ke meureunanda domba maju ka galede. Kumaha bae pokona mah carana nya. Sumuhun wayahna we Kang, abdi teh panginten kasah dimuntang tulung Iwati kanu jadi salaki. Dina waktos-waktos ieu nya kolot abdi teh sasaten sepuh Akang keneh anu peryogi ditulungan teh aku urang. Nya, akang ge ngarti lebah dinya nama. Kitu paguneman Eis jeung Hardi dina waktu eta. Waktu terus maju, mangsa nambahan. Teu karasa, nyerelekna waktu teh poe ka poe. Bet geus rek nincak di saminggu. Sok sanajan kaayaan, waragad hutang nabah ato ka Haji Thoyib. Henteu jadi sangkutan anu berat pikeun Eis mah. Tapi manehna geus wakca kanu jadi salakina ka Hardi. Yen perkara sesa waragad kudu diberesan nepikeun kalunas. Tempo waktuna saminggu. Harita teh pabeberang, kira-kira jam 8-an beurang. Cahya panon poe bray-brayan, hayam jago geus rame, atuh di lembur Cidulang, geus sabagian jalma areueuh di lemburna pada nyiar kasab, anu ka sawah, anu ka kebon, jeung rea-rea deui. Harita Hardi karek rengse tas marabhaya, keur ngabaheuhay dina teras, bari ngahuleng jiga anu dipikiran. Memang bener, Hardi inget kanu jadi anakna Usman, bari ngahuleng teh, ngomong dina jero hatena. Nah bener manehna teh geus cilar dunya kitu. Atawa hirup keneh. Nah atuh maneh teh bangor-bangor teuing Usman. Padahal malamun maneh teu bangor mah meureun. Riung mung pulung keneh jeung nu jadi bapa. Tapi kumaha keur ngayakinkeunana. Aing jol inget kanu jadi anak. Nah bener geus pae. Atawa aya keneh dikieuna. Kitu ceuk Hardi, galecok dina hatena. Keur kitu tarojol Eis. Pok nyarita. Bade tambi deui Kang, ci teh panasna. Ceuk Eis ka Hardi. Gebeg Hardi teh ngaranjug satakar kebeg. Sabab pamikiranana keur biur sampiung kanu jauh, kapikiran kanu jadi anak. Ari ayeuna kagebah kitu-kitu wae kunu jadi pamajikanana nyaeta Eis, nyarita ti tukangeunana. Aya keneh nyai. Nah kunaon Kang, jiga anu diemutan geuningan. Keur mikiran mindahkeun lauk anu mangkukna bocor teh. Sabab lamun kasaatan heg pareng cai ti susukana saat deui pasti lauk akang teh mubah. Kudu kamanakeun kitu akang teh mikir. Lamun kana balong anu panggirangna loba hama di dinya mah. Lain moal asu, ngan pasti bea ku hama. Tah kitu nyai akang teh. Mantak leuwas biar teu asa kagebah. Ceuk Hardi bari jeung kuram kireum. Oh, mana beta nuju ngemutan naon? Ceuk Eis bari jenggek gireun Hardi dieu. Duh Kang, abdi teh sakantenan wae panginten bade nyarios ka Akang. Nya, perkara naon nyai? Muhun pante karaos ayeuna teh kantun sadinten deui. Kana waktosna saminggon teh ti saprak urang
Masihkeun artos kanggo naur hutang pihutang abah ka si Haji teh ya. Oh, nya. Ampir-ampiran kapopohokeun ieu. Tetela saking betahna di alam dunia urang teh. Teu karasa geuningan waktu ka waktu teh. Waktu saminggu rarasaan teh asa sapoe. Nah nya gitu. Kadi sapoe deui nyai kana saminggu ti harita teh. Sumuhun akang, dinten enjing tah waktu senasa minggon teh. Aduh, kumaha atunya nyainya? Mantak abdi teh naros ka akang. Kinten-kintenna urang teh kumaha ieu? Da pasti si Haji teh bakal datang deui ka si abah teh. Naroskeun pemberesanana bade kumaha. Kieu wae atuh. Kumaha lamun sawah anu aya di Balai Gede urang tawarkeun wae tah ka Mang Samun. Eta mah arek beuli heg, arek gade heula heg. Anu penting mah urang teh bisa nyumponan heula waragan keur si abah. Kumaha tah lamun kitu nyai, kira-kirana satuju. Hulang euis teh ngahulang. Jiga nu heueuh ngahulang. Padahal ari hatena mah bunga. Eta pisan anu diarep-arep teh. Harta banda kakayaan Hardi hayang dipibanda ku manehanan. Tapi rasa bunga euis teu ditembongkeun ka Hardi. Beda pisan jeung bisa pisan nya niwaranana teh. Kalah kapok euis teh nyarita. Emut heula Kang, sina asa lebar. Upami diical kitu-kitu wae mah atuh manawi teu aya giliran anu sanes. Salian tinggal luarkeun eta sawah. Manawi atuh aya pamendak nu sanes saur akang. Cek euis jiga nu heueuh we mempertahankeun eta banda. Pok ditempas ku Hardi. Nya, akang ge keur mikir sabab lain duit saeutik. Keur ngalunasan hutang abah teh kamari kakara dipanjar 3 juta. Sedengkeun hutang 16 juta. Terus lamun akang ayeuna ngaluarkeun domba ge moal picumponeun. Sabab moal bisa dijual kabeh. Paling 1-2. Gila leutik keneh kapan. Mantak akang teh mikir iwal ti sugan jeung sugan. Akang teh arek nepungan ka Mang Samun anu aya di Balai Gede. Sina di pikiran eta sawah teh. Kitu cek Hardi. Nya, upami teu aya deui emutan nu sanes mah mangga abdi mangiringan wae Kang. Cek euis dari anaker. Tah, lamun kitu atuh. Meungpeung can panas teuing, akang ayeuna rek ka Balai Gede. Arek nepungan ka Mang Samun. Meungpeung rada isuk keneh. Wayahna nya ditinggalkeun heula nya. Sabab lamun isuk ngadadak, asana moal kaburu. Cek Hardi bari ngareretkeun jadi pamajikanana. Gelenyu euis teh imut manikareueut. Ngebrehkeun kasatiaan kanu jadi salaki. Tur padahal dina hatena ngebrehkeun ka bunga jeung ka sinugrah anu salawasna dianti-anti. Nya eta pisan kahayangna teh. Mangga atuh Kang, kade sing atos-atos di jalana. Temal euis. Geus kitu mah Hardi gesat gesut dangdan. Tuluy pamitan ka euis. Anu maksudna arek ka Balai Gede, arek nepungan ka Mang Samun, rek nawarkeun sawahna. Alah, sok hanya kalpisan waktosna anu parantos teu nyekapan. Jajar carios sang Saradihaja dina bagian anu ka-16 dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Hapunten anu kasuhun timang acil gentra suara tina ngadugikeunana undak usuk basana tina sagala rupi kakiranganana mugia nawakup anu kasuhun jemar manah anu ditebak. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas billahi bismillahak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caper mios.